Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mang Odi nedanget ieu aya di tengah-tengah para pelaku seni anu parantos ngahibur waktu tadi. Alhamdulillah tangtosna rasa reueus bunga bagja anu tinangtu dina danget ieu tangtuna keur Mang Odi pribadi. Wah, moal bisa digambarkeun. Mama Bungsu Bandung biasa dongkap ka base camp atau nepi tempatna ngawangkong ngararobrol di kelompok ternak Sugih Mukti, Desa Giri Mukti, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah tangtosna acara ieu diluluguan oge ku Bapak Kepala Desa Giri Mukti, Bapak Adang Arifin. Oge alhamdulillah dia denget ieu diwakili mutlak ku Kakades Pak Yatno. Pak Yatna, punten Pak Yatna. Alhamdulillah oge regreg ya ka Pak Kadus ya. Oge di sagia dengan ti eta ieu ngobrol di Golodog, urang mah di Golodog ngobrol teh raoseun. Lalu kampatnya? Ini anak-anak. Oh, terus. Kieu kampat bade tumaros. Ieu teh barudak seni Tanji teh grup naon namina teh? Grup Simpai Muda. Sinar Muda. Sinar Simpai Muda. Papetetan ti Simpai Bame. Iya teh generasi kedua. Alhamdulillah. Ketika Mang Odi tadi ninggal nonton, waduh luar biasa penampilan barudak Pak RW lain muji hareupeun. Tapi kenyataan survei membuktikan. Bener ya teh. Berdirinya di tahun sabaraha ieu generasi kedua? Di tahun 2023. Tapi alhamdulillah di nanabeuna wah saeutik gedena geus bisa nungkulan grup-grup nu sejen. Eta Mang Odi helokna ta Pak Sepuh Bapak Empat. Asa reueus lah bunga bagja lah. Anu dipiharap ku Mang Odi ngampat poma tur omat ieu generasi kedua. Tasep bager teraskeun lah. Bakat-bakatna sakatingali mudah-mudahan seni budaya anu aya di urang khusus anu aya di Giri Mukti sing tetep langgeng nanjeur. Amin. Ya, ulah aya paripaos jati kasilih ku Udin naon? Ku Junjun. Ulah aya paribasa jati kasilih Yanti. Ku Bu Yanti. Yanti. Oh, jati. Leres. Alhamdulillah kataji reueus Mang Odi mah audung Pak Kadus. Oke, Kakades ya. Ayatna aduh luar biasa Mang Odi reueus. Kayak ngobrol-ngobrol inya. Ngobrol-ngobrol ieu sumun punten ya bade. Audung. Mohon. Lamun Odi boga milik tur geus aya dina kreteg hate Mang Odi. Mohon. Kataji penampilan barudak. Komo tadi nyarangan Mama Bungsu Bandung. Salah seos penyanyi anu geus go internasional. Lamun Mang Odi hayang nangap ya grup Simpai Muda sabaraha ta? Kanggo kanu sanes mah kan benten pangintennya sareng Pak Odi kan sesama tukang seni. Nah, eta. Janten panginten aya pagiling pake segeselan aya turun masalah harga. Pangaos mah penting mah meureun barudak pasihan rokok, pasihan tuang, bekalan beureun kabumina masing-masing. Bere jangan ongkos ojek, terus jangan tabungan 3 bulaneun, jangan bayar cicilan 6 bulaneun, beureun barudak mah kitu weh. Jumlah jamlehna jeung nu jebleh sabaraha ta? Ieu mah harga daek henteu kajeun. Sabaraha ta? Lamun hayang nangap barudak ieu. Total teh Sabaraha ta? 3,5 lah. Sabaraha? 3,5. Kumaha lamun satengah 3? Salieur. Serot atuh syarat panginten eta mah. Heuh sabaraha ieu teh bae? Samemeh asar setengah 3. Hah? Setengah 3 mah. Cing atuh Samemeh langsung asar. sepuh. Asa teu ngarti kieu setengah 3. Ieu teh Kang Udung teh lamun Mang Odi hayang nangap mikeun hargana teh 3,5. Full ieu teh barudak teh. Ku Mang Odi ditawar setengah 3 kumaha ta nurutkeun Pak Empat? Hargana ye. Kumaha upami magrib deh lah. Tos eta mah harga mati. Salieurnya Magrib eta mah. aduh wali komatan. Kumaha Kades? Wali komatan. Hei. Aduh. Ieu punten Audung bade tumaros. Ieu teh saha nu ngalilieur? Ieu masalah budget ieu teh. Jadi teka arti keteka kontal ku akal ieu teh. Abdi tawiskeun 3,5. 3,5. Ditawis Setengah 3. samemeh asar setengah 3 mah. Bada lohor. Ai cek Pak Empat sade.
Maghrib. Maghrib we cenah. Asal liurnya tuang perang sareng leuncak gitu. Sama kersa maghrib mangga. Nah, Teu kersa mah sawios kanu sanes. nah gitu. Manawi nu sanes. Kersaeun. Kesaeun. Anu tiasa dibayar ku samemeh lohor. Saatos lohor samemeh asar. Oh, gitu. Manawi gitu. Lingkung seni nu sanes kersaeun dibayar ku Bapak abdi bade munut seni tanji ngan bayarna satu acan asar. Manawi anu kersaeun mangga. Mohon. Nu kersaeun bada lohor. Ai rokok ti saya rokok ke upami ditanggap ku abdi. Rokok masalah rokok. Rokok. Iya. Rokok mah mau barudak masing-masing. Artos nama ti Pak Odi. Oh, Artos jadi nama rokok mah barudak nyanak tapi dibayar ke Pak Odi tah ieu. ada karinganan saya etik ya. Lain ringan. Kan aya barudak teh misalkan menggarpit 24 Pak Odi teh. Sanaon rokok 24. Ya. Tere 24 tah eta. Tuh. Lain ringan. Jadi barudak barudak mah meuli hungkul. Meuli hungkul. Duit mah ti Pak Odi. oh, nya alhamdulillah sakitu mah rada ringan. Ah, nya. Ya, lamun duit nanti odi ongkoh, di rokok ongkoh, ti rokok ongkoh, eta rugi odi mah. Mending keneh kitu bi. Nah. Barudak cenah meuli ka warung. Duit teh Pak Odi. Tah, ini kita gini aya adek. Saya tikna deal atuh. Iya, geus. Alhamdulillah. Tuh gini. Tak kitu gini apa? Pak RT harus badamian we nya. Insyaallah lah hiji waktos Mang Odi meriyogikeun ieu baru rangkali lah. Kang macul murang kali teh maksudna meriyogikeun teh kang naon? Karena Kang naon meriyogikeun na barang kali? ngahibur. Oh ngahibur. Oh, da tadi mah ya bada lohor sugan teh bedugan. Ngahibur alat balik si kadus teh bener. Pangantenan. Sugan teh jangan bedugan da tadi naon bada lohor atuh. Panganten. Oh. Kudu sepita. Oh, jadi kieu. Kumaha. Kumaha dus? Iya, ratu ngajawabna ge. Jadi janten we mah. Tas maghrib gitu. Ya, tas maghrib. Nah, mohon. Pada maghrib Pada maghrib we mohon. sebelum isya. Atuh disagigireun teh ka urung Pak Kadus, Pak RT, oge kang ngoreng-ngorengan nu karasep ieu. Kang Heni CS Amok nuhun pisan. Alhamdulillah oge disagigireun ti eta Bapak pembina ieu. Bapak pembina grup Simpai Muda. Ayatna aya di Penggeran Simku di Penggeran ya, Juragan. Oge Pak Ketua kelompok Sugih Mukti punten. Aduh alhamdulillah reus. Tah kitu lah. Hiji waktos meureun Mang Odi bakal dongkap di ka dieu. Sakumaha anu tadi tos dibanten mun. Plus teh hidangan, Pak. Nya pingkeun mah lamun ka dieu teh mau kopi sorangan atuh da urang mingguan wae. Abdi ge ngartos lain masalah di nyaman daya. Abdi ge pan muntang saraya ka Pak Ketua eta masalah gitu? kopi teh mohon. Kitunya? Mohon. Oh, gampang aja gitu malah. Syukur. Nah gitu pemirsa obrolan sareng reng-rengan para pelaku seni di Simpai Muda saksanajan bari jeung teu nyambung oge teuing mana anu halusna teuing mana anu benerna anu penting jual meuli geus jadi. Maghrib teh ya. Maghrib deh ya ieu mah barudak we cenah ngahibur. Itu tas maghrib mah. Mohon nah nya kitu. Perlu sareng hidangan ya teh. Tadi kan apa sekilas? Idangan mah nya eta mah teh langkung Pak Wadi. Bade idangan atahan. Mohon. Ah cenah meureun beka barudak. Ieu we cenah meureun jangan meuli idangan masing-masing. Da kadang-kadang atahan teh geuning ukur sarimi 5 siki. Sarimi belel. Mun kene barudak bahanan duitna lah. Bahanan duit wae mohon. Upami dina ukuran duit teh sabaraha ta upami ngagentos idangan we gitu lah. Eta teh salawe dahar 2 kali rokok setengah nepi ka bedug teh. Mohon. Monok di bumbu papa hajat gitu. Mohon. Eta mah plus sareng doma dihijikeun. Mohon. Mohon. Bolongan enak. Bawa bolokot. Non, boboloneun. Lai sana. Botoh Persib. Mohon pisan kana bong beli bobotoh. Bobokong. Oh, teta. Bong bolongan. Teta. Ingat bae kadu bolong pohos ya, kadu bolong. Tah numutkeun pangresa tah satuju henteu masalah harga eta. Ya, mangeun ami ngeweannya nyinut naon. Nya. Nyinut naon. Alhamdulillah. Aya ngamanuan. Barudak teh. Sing jelas atuh. Sing jelas atuh mohon maksud kumaha? Mohon. Ari arep kumaha? Nya, ala limun ibu-ibu teh ngame onge masih kene hoyong ni ewean. Ami. Oh. Hampura. Kumaha eta teh kan ieu ngomongna bahasa Inggris. Lain heuh memang. Eta cik kumaha tah Dari gawe- disunahkeun. Jadi kieu alhamdulillah manehna teh di dieu geus nga-RW-an salila 3 tahun. Nya nepikeun ka ayeuna teh danget direk diganti teh ibu-ibu teh masih keneh hayang di RW-an ku manehna kan kaca kitu. Tapi da gaweana mah alus. Alus anakna geus opat. Mohon. Alus janten kitu Pak RW nya mohon janten sakali di kumaha mah teh kirang asa kirang iya. Nya, mana wi? Mana nya? Ieu ngawal menyalakan. Nya. Nu aya ieu
nah gusto suka Iya. ni ewean kukuning. Nah, ka warga masyarakat nah geus teu suka di RW-an kukuring.